Gening ari piit meting tara anggang ti sayangna gening ari jog-jog Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra dangu, alhamdulillah. Kang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui mitra, neraskeun hanca garapan nukatuna carios kalayan judul Amanat Bapa. Ieu dongeng karangan Ki Leuksa kalayan di Ropea di Mang Barna. Mitra kaum dangu, urang teraskeun hanca nukatuna waktos dinten kamari. Pamit lepat mah urang wangsulani saeutiknya mitra. Kang sing emut ieu teh aya di mana? Isin kudu kagungan warung, bisi mekarkeun migawe nu lain-lain. Mengaling. Akang bade sabar. Sok atuh. Bukan lah, ajukna ulah budi-budi teuing atuh. Si Cupak begitu sabar. Kesangna mimiti ngoprot geus poho kana naon-naon. Nyi Aswati nurut. Lalaunan muka kancing kabaya dipelong ku si Cupak bari kumetap bangun lapar. Panona teu ngiceup-ngiceup neuteup buah cangkir sakembaran anu beuki jelas katempona. Adegan satuluyna si Cupak poek katempoanana. Kasadaran kalimpud ku hawa nafsu teu inget kana diri. Poho kana temah wadi. Nu diudag kasenangan. Tapi teu sadar yen bahaya geus manco hareupeunana. Samemeh maksudna laksana. Harita teh Nyi Aswati ngaragamang ka sisi bilik. Lantaran tidak tadi keneh ge geus boga sisimpenan. Barang si Cupak ngodomang, sakilat aya barang seukeut nyamer kana ti korona. Hiu, bres, det. Sungut si Cupak dicocokan ku lamak ngaksudna sangkan teu bijil sora. Si Cupak ukur bisa bolotot meni burial buncelit. Suku jeung leungeun ngadadak heuras. Amakan sesegor kawas muning keur dipencit sukuna TTJ. Madar sia Cupak, tugas aing rengse. Cek garentes hate Aswati bari ngagulipakeun awak si Cupak lalaunan sina ngagoler sisi bilik. Sret, esok balati dicabut deui burial getih bijil menuju. Aswati rekat ngamparkeun samping anu memang geus disadiakeun. Dipake nandean getih nu maksudna sangkan teu ngucur ka handap bisi kanyahoan ku Wiragati. Pileuleyan Cupak, kuring kapaksa milampah ieu pagawean. Sabab kuring ge mika butuh kana perhiasan anu aya dina leungeun Wardani. Eta moal dibagi dua jeung anjeun. Tapi rek satengah sewang jeung kuring. Hampura Cupak, kapaksa anjeun kudu jadi tumbalna. Cek garentes hate Aswati badi meresan pakaian. Diasupkeun kana kantong sarta manehna make deui kabaya jeung samping sakumaha mistina. Ari si Cupak harita teh geus teu bisa walakaya. Ukur kekejet lalaunan bari burial buncelit. Lila-lila awakna leuleus, kareles ngalupaskeun nyawa jadi korban jalma sarakah nu kalinih ku hawa dunya. Nempo kajadian kitu, Aswati ukur narik napas jero teka tembong aya rasa kaduhung atawa reuwas. Malah mah bangun sugema
sabab niatna laksana geus hasil ngajalankeun tugas. Kumaha lamun geus kieu ya? Nah kudu turun pikeun nepungan Kang Wardani atawa kudu cicing di dieu wae? Ceuk Nyi Aswati bari melong kana mayit. Dina uteukna geus ngalangkang tumpukan perhiasan anu marahal, ditambah ku duit anu lain saeutik. Sakumaha ceuk janji Wardani nu kungsi diharewoskeun ka manehna. Mitra, pocapkeun dihanap. Wiragati lain teu ngadenge kana sora-sora anu nyurigakeun tadi. Ngan manehna teu wani milu campur sabab asa teu boga hak pikeun ilu biung kana urusan batur. Atuh sajabati kitu Wardani bisa-bisa nyalenggorkeunana teu elat ngajak nyarita. Mang, geus lila dagang di dieu teh ya? Jeung saha di dieu? Wah, barang tuh sieun. Wah, aya kana 5 jauhna mamang teh. Aduh, geuning tos naminya. Nah, teu keung nyalira mang. Wah, da jarang berani tuh. Ngan ayeuna nuju balanya heula ka dayu. Moal ami deui oge sumping geura. Danga aja sina balanya margi dagangan. Tos orot pisan. Tara aya naon-naon di dieu teh mang? Cek Wardani terus-terusan tumanya, tapi pikiran menyawang ka si Cupak anu keur nepungan Aswati, aya rasa hariwang bisi rancanana gagal. Raden, sareng imang di dieu aman sareng tentrem. Bali mah saregreg, margi dagang teh tara sepi. Saramina haneuteun carta lumayan hasilna teh mucekil. Cekap kanggo bakal hirup mang we. Dupi mamang kagungan garwa di mana ayeuna? Waduh Den, langingnya kitu tos lami pipisahan. Bali mah galu anak hiji. Tapi duka kumaha nasibna yeuh. Da tos rame tetepang sareng mamang teh. Gitu dah Den. Ah nyeta nasib meureun. Oh, gitu. Apa tos teuing atunya, tapi Wardani tekebat nyaritana. Anehna ngadenge sora anu mata kreuwas ti luhur. Malah mah tepi ka tangah bari jantungna ratug. Aya naon Den? Nuju naon rencang Aden teh nya? Paling ge nuju beberes meureun. Sabeus ulah salempang. Wiragati ngarti kana omongan Wardani, manehna beuki waspada sarta neuneun kacurigaan anu leuwih yakin ka Wardani. Wiragati ngadeuketan laci mejana. Di dinya aya sarupaning parabot anu bisa digunakeun sawaktu-waktu mun kaayaan rada gembeur. Malah cek gerentesna aing kudu waspada. Manusa nu ngaku ngaran Wardani nyurigakeun ieu keun sia. Cek gerentesna Wiragati bari api-api ngasurkeun seuneu. Malah mah cai dina seeng ditoong sugan geus ngagolak. Heuleut sawatara waktu aya nu turun ti luhur. Horeng Aswati nu geus meunang putusan. Yen manehna leuwih hade nepungan Wardani buru-buru bisi elat teuing diengke-engke mah. Nampo nu turun tina taraje Wardani marah mah. Lantaran geus tetela yen Aswati teh salamet, nu hartina maksud manehna laksana. Bagaya Kang Wardani, tos lami sumping ka dieu Kang. Cek Nyi Aswati bari ngadeuketan ka Wardani. Beungeutna katara rada pias. Atos wat, ngageuning bet aya di dieu. Kira sumping, Wardani ngajak kasalaman hatena guriga bunga. Tos lami abdi ge Kang, mani kesel ngantosan engkang teh. Kamana wae angkat teh atuh. Mani ngampleng jiga anu teu emut ka abdi. Sabar ya tuh wat. Da moal ku saha deui ayeuna mah, pokona mah satengah. Nah. Wardani hampir kalepasan. Manehna teu sadar yen keur nyumput dinu caang. Mun gagabah nyarita matak cilaka. Malahan mah harita ge omonganana kadengeun ku Wiragati. Nambahan kacurigaan sarta ngondang kapanasaran
nepikeun manehna. Abdi percanten ka engkang. Sawias teu kedah rusuh teuing Kang. Naon atuh rencang ngaleueutna ieu teh? Tos tuang atanapi teu acan. Atos wat, malih mah tos areungap kieu yeuh. Nanging upami aya kapalae mah mangare nyuhunkeun ka anu kagungan warung ya. Sawias dibayar ku engkang lah. Tuh, seueur leuteun tuh. Cek Wardani nunjuk kana kadaharan anu ngabarak dina meja. Mohon hayang cikopi abdi mah. Harita keneh Aswati pesen cikopi ka Wiragati. Sakalian jeung lalawuhna. Ari Wiragati teu panjang mikir. Manehna buru-buru ngaladangan anu menta cikopi tapi bari ngawaskeun ka semahna nu nyurigakeun. Malah mah Wiragati teh ngupat dina hatena, aing mah cenah banget teu ngarti. Nah aku mah maksudna ieu jalma nah saniwara wungkul. Atawa kumahakeun sa di Bandungan go aing mah. Hayang nyaho nepi ka jucungna kumaha ieu dongengna. Kumaha ieu teh saniwarana? Naon maksud nu sanyana? Kitu cek garentes hatena Wiragati. Terus nuna cikopi dina meja hareupeun Aswati. Rencangan udah mah nyalakan weneneng gak suor dah, mangga. Mangga Mang, hatur nuhun Mang. Okna Aswati, geus teu asa-asa manehna nginum cikopi bangun nikmat. Dibaturan ku Wardani nu keur ngalepus udud paromana bear marah mai kabungah minuhan dada. Wiragati ngajauhan deui manehna asup ka dapur nu maksudna rek nyuk deui cai keur cinte. Ngan hatena jadi teu sabar. Hayang buru-buru nyaho kana kaayaan Wardani nu sanyana. Malah mah hayang nempo ka luhur, hayang sidik kana kaayaan si Cupak. Tapi teu wani bisi mata ngagadeuwahkeun. Sedengkeun Wardani jeung Aswati uplek ngobrol sagala dicaritakeun. Di barung kesuka seri Galumira, lamaran-lamaran duit geus kagambar dina ciptaan, sarta geus ujub yen bari senang da loba duit. Dina waktu anu sarua, dihanapeun rungkun awi nu pernahna kalereun warung, aya hiji jajaka keur diuk bari udud. Panona teu boleh ngawaskeun ka warung horeng si Bango. Nu geus lila ngukuntit Wardani ngan ayeuna teu wani nyampeurkeun. Bisi nu dituturkeun ka garuwahkeun. Salila diuk di dinya. Udeukna muter neangan akal anu hade. Sangkan bisa newak garong kalayan gampang. Tapi kituna teh lain hartina teu wani tarung. Ngan hayang ngirit tanaga jeung pikiran. Ku aing geus kanyahoan yen garong nu maling perhiasan Haji Halimi teh si Cupak jeung Wardani. Ayeuna aing kudu hasil newak maranehna tapi kumaha carana ye sangkan teu kudu hese. Hayang teuing aya batur ku aing rek diadukeun. Kitu garentes hate si Bango. Bari rarat-reret kakaler sesuganan aya batur anu ngaliwat. Jiga geus kitu kuduna, kahayang jeung cita-cita si Bango diijabah. Sabab harita teh rentang-rentang, aya nu lempang duaan. Beuki lila, beuki deukeut sarta beuki sidik dedeganana. Akhirna kanyahoan ku si Bango yen anu daratang teh Madsuri jeung si Kodir nu kungsi tepung di warung si Bibi teh. Aduh teh kira-kira we bungaheunana si Bango teh. Tuh geuning daratang. Beneran si Madsuri jeung si Kodir jelema sombong jeung belet. Sugan we ku aing bisa diadukeun. Sina merangan Wardani jeung si Cupak. Untung aing teh kieu mah yeuh. Cek si Bango bari terus nangtung. Anon melong kanu laleumpang. Tekung si Lila, Madsuri jeung si Kodir tepi kadinya. Reg duanana eureun marolong ka si Bango lila-lila nyeh sareuri. Sarta pop kenanya,
gini aya jang bangol di dia. Dari saja. Sorangannya Kang. Pugu ke reureuh kuring teh. Asa capek pisan usaha teh ya. Kumaha geus aya laratan anak atawa acan ka mana kaburna garong teh Kang? Eta koream lamampah oge. Can aya laratan jang. Lah lamun teu kagok init mah ieu mata koream nulikeun. Tapi akang geus janji ka diri pribadi yen rek terus neangan tapi ka hasilna. Ceuk Madsuri badi gek biuk ngusap kesang kudampa leungeun. Ari Ujang kumaha? Geus manggil laratan? Si Kodir milu nanya. Ari laratan geus aya ngancan kanyahoan bener henteu. Tapi keun ngakurkeun beja jeung kanyataan dibutuhkeun panalungtikan anu apik. Sarta butuh batur keur silih bejaan. Tah. Nah kumaha Jang? Butuhku tenaga akang atawa kumaha sok lah. Urang gawe babarengan we lah ngarah hasilna mu cekil. Keun wae teu kudu salempang, akang mah rido lamun hasilna dibagi 3. Cik Madsuri meuni curing hak. Asa mangih bijalaneun pikeun mentas. Kapan sahur ti kapungkur dagelan. Monjang, kitu we ayeuna mah lah. Da akang ge sayagi pikeun gawe barengan. Pokona bagi rata we ari hasil mah nya. Si Kodir ge satujuan pisan. Malah mah hatena bunga. Nuhun ari kitu mah. Da memang eta anu diharapkeun ku kuring. Tapi kudu bisanya ke Rusia ye. Sabab lamun bocor matak balai. Kumaha carana Jang? Kieu Kang Kodir. Kitu deui ka Kang Madsuri. Perkara ieu teh ngan kuring wungkul anu nyaho. Sarta kuring wungkul anu boga hak pikeun ewak eta jalma. Tapi sabada dipikir dibulak-balik, asa sarakah teuing lamun dipigawe ku sorangan. Sarua jeung teu ngajenan ka batur. Tadina hal ieu kuring nyokot putusan. Yen arek gawe barengan jeung saha wae anu sakira daek sapapait sama manis. Akang sanggup, da kahayang akang ge kitu. Madsuri hagetna keur diajak kitu teh. Nah nya Kang, moal kaduhung jagana. Lah nah make kaduhung, pikiran akang mah geus buleud. Sarta geus percaya kana kajujuran Ujang. Oge percaya kana kakuatanana. Mun urang ngahiji babarengan, tangtu tanaga teh leuwih kuat, leuwih hade, tangtu tujuan ge bakal babari ka hontalna. Tak kitu Jang. Madsuri beuki sumanget nyaritana, hayang geura manggih laratan. Oh, syukur ari kitu mah. Geura Bandungan ye. Si Bango ngahulang heula sakedeung. Milih-milih pi omongin anu merenah. Ari Madsuri jeung si Kodir manco rek ngabandungan. Jajantungna ngadadak ratuga. Tadi kuring papanggih jeung 2 jalma anu nyurigakeun. Lamun teu salah mah ngaku boga ngaran Wardani jeung si Cupak. Maranehna init ke hiji tempat bari mawa kantong anu semu berat. Sarta dina omonganna katara bangun anu ngemurusiah. Ayeuna maranehna aya di sabudeureun ieu tempat. Aya di hiji wawangunan anu teu jauh ti dieu. Kuring lain teu wani ngajorag sorangan, tapi kuring teh can yakin pisan bener henteuna. Jeung can katempo buktina. Ta ayeuna mun akang duaan bener-bener hayang tepung jeung garongna, kudu wani nanyakeun ka eta 2 jalma. Susuganan Rusiana bisa budal. Tak itu carana teh Kang. Di mana ayeuna Jang? Pantar kumaha jelemana? Madsuri geus teu sabar. Leungeun baju disinglidkeun singkil di ditu nama. Tuh di warung itu tuh. Maranehna keur jajan di dinya.
geus rada lila kawas nama rek sarare di dinya moal waka nuluykeun perjalanan. Madsuri jeung si Kodir silih reret. Ada ngebeja kitu teh. Paromana jadi marah mah lila-lila pating sarengeh seuri. Harepan anu geus pareum ngagedur deui. Pilampahkeun asa caang teu peteng cara kamari. Kumaha geus kieu euy. Tapi tarjang wae mad. Nungguan naon deui. Aduh, nyatang tuh we kudu langsung ditarajang. Sabab lamun henteu mah bisi kabur deui. Ngan masalahna kudu gede wawanen ieu. Bisi itu leuwih kuat cik dewek rek nanya ka maneh dir. Nah rek wani atawa moal ngalawana. Nah make teu wani. Naon nu dipikasieuna? Lawan we mad. Si Kodir nepak dada nemongkeun wawanen jeung sumanget. Ari kitu mah. Ayo, urang langsung tarajang. Sarta urang rabut kantongna pasti eusina teh perhiasan nu Haji Halimi. Tapi kudu tarati euy jeung taliti. Bisi mulun tuh ngegel curug. Utamana kudu asak badami jeung jang bango yeuh. Badami? Badami naon Kang? Aya anu teu kaharti? Ceuk si Bango. Ieu jang. Urang kudu satuju heula sararea. Nah kumaha lamun hasil eta hadiah terek dibagi 3 atawa kumaha? Ieu teh kudu puguh heula. Ngarah teteg jeung hareupanana. Oh, perkara bagian. Ulah salempang da kuring ge moal hawek mun ayeuna bisa laksana newak nu jahatna. Sarta hasil ngarebut barangna. Urang bagi 3 we ngarah adil. Tak gitu Kang. Syukur. Akang geus satuju ari kitu mah. Ayo lah. Urang sasalaman tiluan. Tandaning urang teh satujuan. Pokona mah deal we lah. Gap tiluan apa cekeleungeun pageuh pisan. Ngahijikeun maksud jeung tujuan. Niat arek babarengan dina ngalawan Garo. Geus kitu mah prung weh ngawadul kanu lain-lain. Nyaritakeun pangalaman masing-masing. Saenggeus leungit kacapena, Madsuri nanyakeun deui pilampaheun. Kumaha teh Jang? Ngadagoan naon deui atuh? Ayeuna kieu Kang. Lamun kacape geus leungit sarta tanaga geus pulih deui, langsung we datangan ka warung. Tanyakeun anu ngaran Wardani jeung si Cubak. Lamun geus kapanggih langsung tanyakeun sarta rebut babawaanana. Kuring ngarasa yakin kantong nu dibawa ku manehna teh eusina kotak besi teh. Tak kitu Kang. Rek bareng jeung Ujang. Moal bareng, tapi kudu pas susul-susul. Akang heula sorangan, tuluy Kang Kodir, mun geus yakin kuring rek maju paneuri, tak kitu. Ayo gitu oge, tapi kumaha maneh dir? Satujuan teh ya. Setuju gitu oge. Kuring geus siap lah. Ya ayo atuh urang ini. Bral duaan lembang ti heula. Ari si Bango nempokeun bari diuk hatena surak. Lantaran geus hasil ngabobodo ka batur. Diadukeun jeung Wardani anu keur aya di warung. Keun sia cina karasakeun heula kuno duaan. Mun si Wardani katewak barangna bagian aing. Cek garentes hate si Bango bari melong ka Madsuri anu beuki deukeut ka warung. Tekung si lila, Madsuri jeung si Kodir tarepi ka warung. Tuluk salam heula, langsung asup sarta palatat polotot kanu aya di dinya. Lak cangkeng bari lajag-lejeg atuh puguh Wardani anu keur jongjon ngawadul jeung Aswati reuaseun. Sarta teu panuju kana lalampahan Madsuri. Hei dulur, nanaonan nanya teh ah? Show banting. Wardani malotot ka Madsuri. Untuk kekerot bakat ku gemes. Saha nu teu sopan teh euy? Dewek ada masih lain.
Ulah gagabah nyarita teh panjang sia urusan anak. Sabab memeh nyalahkeun batur teh kudu naliti heula awak sorangan. Hehehe, ajen teh Wardani teh anya. Bener eta teu? Barang ngadenge omongan Madsuri kitu. Rai Wardani nafsu beungeut keuneuk lir beusi atah beulem. Kuntu kakerot nahan amarah. Panona buncelik lir mata kutuk jung nangtung bari nulak cangkeng. Salah sia teh hah? Cucu ngah teuing sia kaing. Batur mangahormat kaing teh deuleu. Tapi nari sia. Rupaan teh mani hayang nincak irung. Salah sia. Aing Madsuri. Ieu batur aing nu ngaran si Kodir. Ngajar tangka direk newak anjeun. Sabab geus moal bisa ngabantah deui yen anjeun anu geus maling perhiasan Haji Halimi teh. Nya anjeun anu keur pada neangan ku sararea. Sarta anjeun anu keur diteangan kudu wajib. Jawab Madsuri bari nunjuk kana irung Wardani. Setan. Gagabah teuing ngomong teh sia. Sia teh sosoroh kojor. Lain sosoroh kojor aing mah. Tapi rek nangkep sia. Wardani teu nemal deui. Manehna ngareret ka Aswati nu harita geus pias bari ngadegdeg. Reuaseun ngadenge nu parea-rea omong. Nyai, nyumput heula di neumuni. Kade, sing bisa ngajaga diri. Ceuk Wardani ka Aswati. Hatena salembang. Bisi Aswati ngejat tidinya. Mangga Kang, kade sing atos-atos. Aswati terus nangtung lurusuhan muru kana taraje. Tarekel naik jajantung naratug, hatena deg-degan. Ari Wiragati harita teh teu pipilueun. Manehna ukur ngabandungan bari waspada. Sakur anu kajadian di titenan imeut naker. Kudatangna Madsuri teh hatena jadi ngemplong. Sabab tarucing nu hese dijawabna. Ayeuna kabuka ku Madsuri. Naha saha ari Wardani nu sanyana. Naha garong atawa nu milu saembara. Hei kisilah. Samemeh padungdung tarung. Aing hayang nyaho heula kana ngaran maneh. Bisi paeh teu kanyahoan asal usulna. Pok geura caritakeun. Saha anjeun? Urang mana deui? Can gadenge nya. Apan tadi geus dibejakeun ku dewek. Yen ngaran kami teh Madsuri. Ari ieu babaturan kami ngaranna Kodir. Maksud jeung tujuan rek nyangkalak sia. Hah, mani rarangu kitu nyarita teh. Nah aing teh dianggap cucurut lolong. Aing teh disaruakeun jeung budak bolon. Teu gampang nyangkalak aing. Sabab kudu wani nanonkeun nyawa. Nah geus saya gapikeun mapag malakal maut. Wardani beuki nafsu. Hate panas asa direrab. Sabab ngadenge omongan batur nu nganggap hambang ka diri na. Memang teu beda jeung cucurut maneh mah. Teu beda jeung budak lemut maneh mah. Naon kakuatanana manusia model sia. Da sakali neke ge moal burung ngajeng jehe sia teh. Dewek can nanyakeun anu jelas. Saha ngaran sia nu sanyana? Nah bener Wardani atawa lain munnya Wardani. Mana si Cupak? Bek di podaran sekalian gua aing. Kurang ajar setan. Wardani geus teu kuat nahan amarah. Siap narajang ku pereutna anu buleud. Mani ngahiuk bangbaraan. Nampo serangan kitu Madsuri tegalideur. Manehna rikat ngagiwar bari ngajejekor si jedak.
Wardani nubruk kursi. Awakna nolonyong kabawaku tanaga sorangan. Borolo kadaharan dina meja kadupak terus mawur. Mana jago teh euy. Sok maju deui lamunnya mah jago. Maju. Untung ngebacot. Mancuri. Aing can kaku teh. Nya sok atuh maju deui. Modar sagedeung deui ge. Siap. Wardani narajang deui leungeun kencang ngadius ngahanca careha musuh. Tapi gilek tos milepas sabab Mansuri rikat ngagilek. Sekaligus nonyok dada musuh. Hiu. Kedu. Aduh. Wardani kabeunangan awakna nolonyong deui nubruk tihang cedak. Tarangna kena. Aduh, setan tihang. Pokna bari ngajarik jeung kagigir. Barang rek malik ka Mansuri sakilat si Kodir nampiling ti belah kenca. Cubet kena pisan kana pipina. Kuak Wardani ngagoak. Untuna asa caroplok. Hahaha, modar sia garong-gerot. Mana si Amas jeung Inten teh? Waing distorkeun kanu bogana deuleu. Mana? Ceuk si Kodir. Geus ujub sabab boga rasa yen manehna baris hasil. Wardani kacida keheuleunnana. Gurinyal hudang deui ka nyeri henteu dirasa seret nyabut peso balati. Seak. Dipake narajang ka si Kodir, dibubat babit ka kenca jeung ka katuhu cepet lir kirat nyamran musuheuna. Adu puguh si Kodir jeung Mansuri teu wani gagabah ari kitu mah. Duanana unur-unuran bari waspada bisi katoel ku peso nu sakitu sekeutna. Adik-adik Kodir euy, ulah kabeunangan euy. Moalah pila kadada sucunguk batu. Emang Kodir semungoa. Ngadenge kitu, Wardani beuki ngagugudug napsuna jeleng nubruk ka si Kodir. Sakilat nyabetkeun peso kana ti koro tapi lep si Kodir ngelok bari mundur. Hatena ngalenyap asa disamer malakal maut. Siap peso teh nyamar deui ka Mansuri jeleng luncat ka gigir. Gomrang ngadupak emer kaleng terus ngagolorong keluar. Waduh, di luar, woi, manjang di jero warung, di luar. Wiragati ngagorowok manehna teu panuju nempo semahna gelut di jero warung. Tapi nu silih ala nyawa teu malire anger we nyang hareupan musuh. Seak atuh Wardani nyabetkeun deui peso balati. Hiu, keduk ditakis ku lulumpang anu ngadadak ngajewang di balik panto. Gero Wardani ngoceak sabab pigeulangna asa potong. Luk pesona murag. Heat disepak ku si Kodir belesur peso teh kaburuan. Cep nancreb dina tangkal cau. Tewak euy. Rebut kantongna teh. Sabar dir. Geus kojor mah teu kudu direbut kari nyokot. Udig-dig napsu Wardani beuki ngagidir. Untuk kekerot nahan amarah panon jaleer beureum bakat ku keuheul. Karawak kana gelas pelawar dibalangkeun kana sirah Mansuri. Lep Mansuri ngelok pang gelas kana tihang. Bubukna mancawura ayang-ayangan. Sabot kitu Wardani luncat. Bari ngayunkeun leungeun nyamer teko. Hiu, keluar dibalangkeun gebro kana sirah si Kodir. Kuak si Kodir ngagero bari nangkep sirahna bari nyebut tulung-tulungan.
malah nyebutkeun panas tayohna bae cai ente teh panas keneh. Heuda puguh anyar keneh meunang nyician. Beungeut si Qodir baseuh kabeh karasana panas manina reptep. Jaba sirah bancunur katingang teko. Modar si Qodir jadi tumbal ieu warung sia. Wardani jadi bayangan manena luncat deui bari ngarawel patik sisi bilik. Siap dipakena rajang ka si Qodir anu masih keneh kokoloyongan. Hiup jekok walikatna kabeunangan. Patik nancleb satengahna guak si Qodir ngagero bari tangah leungeun rangah bari ngaleper. Hiup jekok dijejak bobokongna bareng jeung dicabutna patik kareong kubrag. Si Qodir rubuh mandi getih. Gegerungan jika muning menang mencit. Nempok itu Madsuri ngajenghok bakat kureuwas. Teu nyangka bakal aya kajadian gitu. Manehna teu sempet nulungan baturna sabab gerakan Wardani kacida cepetna. Atuh ukur colohok bengong jika kabur pangajian. Haha, mana kekuatan sia teh Qodir? Ayo hudang deui sia. Gera lawan deui aing ya, aing geus lapar geus heubeul teu nguyup getih manusia. Ceuk Wardani ngagigila. Panona buringas jiga anu kasurupan atuh nempok kitu mah Madsuri ge jadi gember. Utamana baruas nempo si Qodir nu walikatna gudawang tapak patik ngagewor ngabijilkeun getih seger. Ya dab, tegablek rasaan sia. Kurang ajar. Okna Madsuri bari kekerot. Tapi sumanget pikeun tarung jadi ngurangan. Bulu punuk pating puringkak. Sanu biadab deh ha. Aing atawa si hayo maju sia. Madsuri teu nemalan manehna luak liuk neangan lawang keur lumpat. Tapi panto hareup kahalangan ku Wardani. Panto tukang dihalangan ku Wiragati nu keur lalajo anu keur tarung. Madsuri, gara sama indung bapak. Gera papatkeun jampe modar sabab umur siangan tepi ka mangsa ayeuna. Rasakeun ye patik baris nyabut nyawa sia. Tuturkeun si Qodir, geus tepi ka panto akhirat. Ceuk Wardani bari nyakala patik kedua leungeun. Panona borotot beungeutna geuneuk pikasieun. Wardani, montong somong sia. Sabab pati hurip lain urusan manusia angin pangeran anu nangtukeun. Madsuri ngawani-wani maneh cumarita. Minangka pangbeberah kana hate nu geus keueung. Haha, teu kudu mikir kadinya. Sabab ayeuna mah geus elat. Maneh kudu inget balai jeung kasalamatan bijieun ku anjeun sorangan. Maneh kumawa ngahina jeung mapanas ka aing, hartina nyieun kacilakaan ke diri maneh. Ngonang bahla keur awak sia. Jadi pati jeung hurip lain pangeran anu ngatur lain, tapi maneh sorangan anu ngadatangkeun. Ayeuna gara tarimakeun aing nu baris maragatkeun nyawa sia. Wardani ngalengkah bangun berat. Dampal suku ngageblig asa euneur da puguh ngandung nafsu amarah. Mika ceceb ka Madsuri nu geus kumawani campelak ka maneh. Atuh puguh Madsuri teh beuki ipis harepan beuki peot we ka wanina. Begeutna robah jadi sepak kasieun geus ngawasa kana dirina mun aya kasempetan mah hayang ngabecir lumpat. Ampun Wardani, kaula tarima eleh. Pokna bari ngageter. Wah ampun yang aing mah. Eleh jeung taluk sarua maneh tetep kudu modar. Sabab lamun teu modar bakal jadi panghalang kana kalancaran usaha aing. Rasakeun Madsuri. Wardani jiga anu kasurupan. Manehna luncat bari ngayunkeun patik kana tarang Madsuri. Lenyap hate Madsuri ngalenyap bari teu sadar manehna luncat ka gigir. Hiup belesat. Patik teh milepas gebro kana meja bros. Meja tobros amuradu. Tapi sakilat dicabut deui syak
balikeun ka Mansuri anu keur ngadayagdag nyarane kana bilik kalengitan tempat gerak sabab sisina heurin ku parabot. Atuh basa Patik nyuruwuk rek narok tarang teh teu bisa ngejat. Ukur dong kok bari hatena lalenyapan. Gebro Patik kana tihang. Warung nepi ka ngarieg genteng aya anu nyolosod pre ningangdan. Wiragati mau ukur narik napas jero we. Bisa kene hojah sia. Rasakeun sakali deui. Wardani beuki nafsu. Syak Patik diheumatkeun deui lempeng kana dada Mansuri. Atuh beuki bingung Mansuri teh sabab eueuh tempat keur ngejat akhirna ngudupruk bari nangkep sirah. Gablok Patik kana bilik porobot cempedna amuradul. Mansuri salamet deui manehna jadi gede hate. Korejat cengkat terus luncat kanu rada lega. Serepet ngalugas bedog. Dicekel kedua leungeun pikeun nadah serangan ti Wardani. Hahaha. Geuning bijil si Ina mah ye. Sok sia maju Mansuri. Urang galung anjing aing barebut umur begalan nyawa aing moal ngejat atawa kabur sabab aing ge boga harga diri sia. Mandang laba bacot setan. Sok maju deui mun nya mah aya kawani. Tampanan ya. Sok. Urang pegalan pati jeung aing. Lah, tuan iku naon? Tidak kadar ngalawan kunyuk belegug. Ye. Shoot. Wardani ngayunkeun Patik rek narok tarang Mansuri. Lep manehna ngelok dibarengan ku nyabetkeun bedog kana bitis Wardani. Tapi kehalangan ku suku meja. Gebro. Karena suku meja porolo. Meja bahe pangeusina teh. Pangeusina awur-awuran. Ari Wardani rikat narik deui Patik syak dipake narajang beledug. Gelung Patik kana tonggong Mansuri. Atuh meuni malangking Mansuri teh nyengir bari peureum nahan ka nyeri. Aduh, ampun. Ayo. Wah ampun sia kojor weh. Alah rineh. Ye, rasakeun. Wardani geus teu boga rasa kamanusiaan. Hiu. Patikna diayunkeun deui gebro nanggal pisan kana sirah Mansuri. Kuak ngoceak langsung rubuh bari mandi getih. Babatokna moal teremuk sabab dibabuk ku Patik satarikna. Mansuri teu nyawara deui. Langsung paragat nyawana ngalungsar jadi babatang mandi getih teu nyawaan. Nempo musuhna geus rubuh. Wardani narik napas jero. Naon-naon nu aya hareupeunana ngadadak teu katempo sabab panon pating buri nyai. Tetempoan kararoneng. Baluas nempo musuh anu geus rubuh mandi getih. Luk Patik anu dicekel na murag ngagoler deukeut sukuna. Sajongjongan mah di warung teh jempe. Sabab Wiragati ge ukur colohok teu mampu nyegah kana hal eta. Tapi lila-lila Wiragati nyampeurkeun ka Wardani melong sakedeung. Naon harga saya jalan. Lalu kaya kajentan kita merebut kena naon misalnya na yo. Lebar temenku nyawa anu can pugu aya gunana. Maot bari teu pugu nu dibelana naon ieu aya naon. Wardani ngareret lalaunan. Kasadaran timbul deui terus ngusap beungeun. Kuring daya niat kabinasa. Ieu kabeh ngan sakadar kapaksa pikeun ngajaga jeung ngabela diri pribadi. Tangtu anjeun ngenyaksian saha nu mimitina ngajak pasea jeung saha nu rek matene ka kuring. Tuh, si Mansuri jeung si Kodir datangna ka dieu teh pan rek ngabinasa ka kuring. Oh ya. Kuring arti nu pangeulana ngajak tarung teh nu duaan. Tapi tangtu ieu teh aya sababna atawa aya mimitina. Naon nu jadi sababna yeuh? Wiragati jadi penasaran. Sorot panon bangun galak kawas geus teu sabar hayang nyaho kana kahayang Wardani
anu saknya anak. Mamang, naha anjeun jadi gitu? Anjeun teh mihak kanuduhan atau kumaha? Nya. Teu mihak kanuduhan, oge teu mihak ka anjeun. Begitu carana mamang kudu ngabantu ka kuring. Engke ku kuring dibayar sacukupna. Moal ngalalaworakeun kana tenaga batur. Prak, geura ngali taneuh keur ngubur mayit, wayahna kudu buru-buru. Wiragati ngahuleng manehna teu buru-buru narima kana parentah ti Wardani. Dipikir heula anu asak bisi goreng balukarna. Ret kana parabot, ret kana meja jeung bilik anu ruksak. Kadaharan jeung parabot ukur sabagian leutik anu salamet. Sabab nu sejen mah ruksak kadupak kuno tarung. Mamang teh handeul ku parabot anu ruksak. Nya kuring ngarasa lebar. Ku parabot nu hancur. Kuring ngarasa dirugikeun ku ayeuna ieu tarung. Sabab karuksakan aya di pihak kuring. Ulah salempang. Pek we hitung karugianna nah sabarahaeun. Kuring tanggung jawab pikeun ngaganti sakabeh karugian mamang. Ceuk Wardani tanes. Manehna wani mayar pikeun ngabelaan barangna sangkan teu karebut ku batur. Mun kitu mah kuring reug-reug. Sabab karugian aya nu ngaganjian. Tapi kuring can yakin. Nanya anjeun teh loba duit. Mana buktina teh mongkeun heula ngarah yakin. Lamun teu daek nemongkeun anjeun rek didakwakeun kana wajib. Wiragati nyingsieunan. Maksudna sangkan Wardani daek nemongkeun harta banana. Mang, piraku teu percaya ka kuring. Tah dambo. Barang dina kantong teh pangajina jutaan perak. Boro-boro dipake mayar karugian anjeun najan dipake meuli warung jeung pangeusina oge moal katara cocengna. Wardani nunjuk kana kantong. Tapi Wiragati can sugema. Mongkeun heula. Ngarah yakin da kantong bungkul mah teu bisa dipake jaminan. Kuring hayang nampo ku badan sorangan. Wardani antukna eleh deet. Manehna gancang ngaragamang kana nengnong. Cager kana kantong sanes nengnong mitra hanya ka waktosna kabujeng nengnong. Dinten ayeuna cekap dugi ka dieu heula. Insyaallah enjing urang teras. Mitra kaum dangu hatur nuhun, hapunten samudaya kalepatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.